Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Lain senang aja. Kenal aja di dia. Ka mana tuh jeung nyampeurkeun sok hariwah aing mah aya tangka dia teh ah. Rek nangan kalapa aku butuh kalapa. Sok ngaradon menta cai aing mah roream naheur. Butuh kalapa rek bugis. Pieu ku Kang Edeng 10 kilo di barong kabeh hayam mah. Lain hayam kalapa. Lain teh tadi teh geus atuh geus nawakan sakarung di Kang Edeng kan 10 kilo. Astagfirullahaladzim. Ajarkan teh cenah keur ieu keur sayuran cenah butuh hayam cenah 10 kilo docet tadi dijual we. Tadi atuh geus suka cece butuh hayam gitu. Lain hayam butuh kalapa keur ngabugis. Lan Butuh kalapa keur ngabugis 2 seki mah. oh telat atuh da bangana mun teh tadi mah. Di kamang edengkeun hayam nanya. Di kamang edengkeun. Teu boga teu boga kalapa. Kacau nak. Ngajak hayam kalapa. Kenaon kalapa dijalankeun kalapa. Ngajak kalapa dijawab hayam. Butuh. Lieur ah Butuh 2 seki mah nya. Aya teu? naon? Hayam. Oh, kudu kula laki naik kalapa mah teu bisa aja mah. Coba. Butuh kalapa karena hayam, butuh hayam karena kalapa kumari aja iya doh. Lieur lah gegerencem teh kadarareng aja nyarita. Astagfirullahaladzim. Butuh kalapa. Gegerencem man lo gerokan kieu. Telat keun wengke bela mun neuput burit cek nawak deui 2 siki mah. Tadi butuh hayam mah keun wengke. Butuh kalapa.